kata orang boga taneuh kemudian dicokot ku batur tah eta zalim ngaranna. Urang mah puasa, urang mah salat, urang mah zakat, tapi aya taneuh batur dicokot ku urang. Sia sing hade di akhirat timbang. Begitu ditimbang bagus. Jelema. Malaikat ya. Kumaha eta amalna bagus? Alhamdulillah bagus. Ieu tinggal ka sorga bae. Deuleu buku nu hijina. Periksa. Nah, aya catatan zalim. Oh bener. Taneuh abdi direbut ku nyana. Ieu hak abdi wawarisan ti abah. Kemudian ku nyana bae dicokot, abdi geus merengek-rengek, abdi boga anak, boga incu. Abdi teh hayang ngajual demi untuk kelangsungan kehidupan anak pamajikan jeung incu abdi, tapi dikuasai ku nyana. Zalim, perhitungkeun malaikat. Perhitungkeun. Di dunia abdi teu bisa memperhitungkeun lantaran nyana gagah jasa. Teu beunang carana golok geus aya di bibir abdi. Jawara jana mah kuari jajawaran, hai siap pokona mah. Tanah abdi, ayo hitung. Jadi kumaha tuh? Perhitungkeun kumaha miskin aya kumaha. Waduh, ieu mah kadzaliman ieu. Geus kieu kudu kumaha teh ya. Kahadeannya nah ka dieu keun. Salat kakak cokot ku adi. Haji kakak dicokot ku adi. Jazolim kanu teh 1 hektar makan impan. Kali 5 juta pan semeterna. Beuh, pohar jasa. Di mana 5 juta? Lah ngomong lah 5 juta baheulana. Tuh kan. Wah, dicokotan kabeh tinggal kakana bae. Atuh beak ieu mah. Beak itu kabeh. Bahkan cek malaikat kabeh ieu kahadean geus dibikeun ka dieu masih kurang keneh. Nah, lamun kurang keneh kos kitu kagorengan abdi teu beuleukeun ka nyana. Kabagusan gajaran kakan cokot ka adi yeuh kagorengan adi lantaran kurang kene ieu bae ya naon kitu ngaranna dosa-dosa adi bikeun ka nyana geur mah dicokot ka hadeanana diteumleuhan ku dosa muflis ngaranna cek Kangjeng Nabi manil muflis nu muflis mah engke nu datang di akhirat ganjaranana dibikeun ka nu ngazolim dah naon kitu era dosa nu zalim dibikeun ka nyana yes tinggal nyana nu ka neraka tinggal ieu bae ngeunaheun si adina ai surat dadah kakak sorga tinggal kakana bae keunceun ka neraka tah eta mun carita jeung kakak carita jeung tetangga carita jeung dulu mantap ngeunaheun urang mah lamun kos kitu aya nu dicokot ku batur asal bisa mawana bae di akhirat sia ku aing geus beres. Urang tetep lu urang boga motor jalaina ngeridit ieu mah aing meuli asli jasa cokot ku batur tinggal urang mah hak bae. Laporan ke polisi engkena bakalna waduh leungit embe kudu bayar ku sapi mah bakalna. Polisi di Indonesia mah kos kitu leungit embe urang bayar ku sapi malah geus aing ngomong. Ka kiai bae geus ka kiai ge atuh sepira kiai lah nyaho manjur nyaho teu doana geus. Beres geus bae tuh ngenanangkeun pikiran bae geus geus sama kuang ge bae di akhirat. Nah, engke di akhirat timbang malaikat poswan saya mana? Poswan saya hilang jam 3 tidak ada. Emang jam 3 jam 2 mah main bola keneh kula neuleuh. Si emang nonton main bola. Jam 3 beureun pamalingana milu jeung kula main bola eta cak jeung kumaha ge milu nonton. Ya, poswan hendak lompat ka mana? Ayat catatan anak di mana berdasarkan laporan malaikat kiramul katibin malaikat hafadzah nu malingna ieu aya catatan anak malam anu tanggal sekian tah ieu tah laporan anak moal eta kan nyelesaikeun hiji ge angel lantaran nu dipaling dipaling motorna nu dipaling mobilna anu dipaling taneuhna anu dianiaya pare teh hiji bae ge angel da saurang narangtung mata poe ngan sadeupa sakieu masyaallah neuk teu kebal kumaha lila jasa orang geus kakejet mah ngegerahan maksudna deuk ka neraka lah pokona nu penting ieu gegerahan ya puguh ka neraka leuwih panas tah eta ayo geura tilet hiji jelema bae ge pohara jasa nah ieu mane maling motor yang geus teu bisa ngahelak deui jauh sungut mah teu ngomong nu ngomong leungeun al yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu sibun leungeun ngomong saya yang bawa kunci T-nya ngomong tah ieu curug saya yang motrek
wah cak suku kula nu lempakna aduh aja cak babaturan kula nu ngadorong nah atuh geus ieu mah teu ngomong lamun sungut ngomong moal anggeus-anggeus rame atuh jeung malaikat disalah-salahkeun malaikat mentak dikunci subut plak beres teu ngomong al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim nu ngomong leungeun arjuhum suku wabeh bima kanu yaksibu naon nu kunyana dipigawe ngomong kabeh ya Allah nah iyalah wala taziru wazratu wizra ukhra ha summa ila rabbikum marji'ukum bakal babalik kabeh ka pangeran fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun Allah bakal ngabejer biaskeun ngajelaskeun kana naon nu ku aranjeun dipermasalahkeun diperdebatkeun kitu ikhtilafkeun dipacentraungkeun cak Yahudi pangeran teh Uzair cak Nasrani pangeran teh Isa ibnullah Tritunggal cek Sinto pangeran teh panon pe ieu bima kanu yaktalifun bila kuntum fi taktalifun nu kuarina diperbeda-perbedakeun dibeda-bedakeun diperdebatkeun tentang pangeran cek ieu Uzair cek ieu Isa cek ieu Maryam cek ieu kitu panon poe cek ieu mah batu cek ieu mah kayu engke bakal kanyahoan penjelasan langsung ti Gusti Allah ketika urang babalik ka Gusti Allah urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin nyana pas ini tentang pangeran di hadapan Allah engke urang ditanya sia teh pas ini kunaon urang seri bae tidak ada yang perlu dipasinikeun apa itu pas ini cak malaikat ya pas ini ada bus ini ada pas ini saya tenang-tenang aja kula mah cak malaikat kon teu pas ini henteu kula mah aslina kula mah marji'ukum fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun abdi mah memang geus ka Allah tuh nu pasini mah anu mangeranan ka Uzair ibnullah nu mangeranan ka Isa ruhullah nu mangeranan ka Maryam anak Allah anak awin ta Allah anu mangeranan ka panon poe anu mangeranan ka batu ka kayu ka makhluk tah eta anu bakal dibejakeun ku Gusti Allah nu dipasinikeun salah eta teh nu asli mah Allahu akbar Allah alladzi khalaqas samawati wal abdi mangeranan ka Allah oh tenang urang mata urang neuleuh nu pasini engke di akhirat teh urang mah tenang we kalem aja mana si Rudin kemah bangun tenang amat tenang kolot tenang dek naon tuh di pasinikeun itu atur ke pasini ulah menungguan lawang sorga dibuka. Wah, aki-aki sombong sih aja. Tuh kuari mah sombong ya wayahna cek kieu. Senang kuari mah sombong ge cek kieu. Jadi sih mah aki-aki anu sok ai jumahna isuk-isuk teh gawe sih maki. Gawe naon teh mah ka Allah, pangeran Allah, kuari nu bogana Allah, anu ngetaratur ka segala rupa Allah. Ye sagedeung deui ieu mah deuk bawa ka sorga ku Allah. Aduh, aing henteu hanjakal teu kosia we ki. Ye, kuari si hanjakal. Baheula sia aing hayang ngabonceng Gusti teh dibawa pan. Wari kakara kerasa Gusti ya. Engke bakal yang jadi aki-aki. Anu nurut teh nuju mana isuk bae nuju mana 11:30. Tapi 11:30 ge lumayan kene sih, endog-endog bae mah meunang. Wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat wa huwa aitadima wa huwa rabbu kulli syai Allah teh anu mangeranan kana seluruh perkara tambah deui wa huwa Allah teh anu alladzi ja'alakum ngajadikeun karanjeun kabeh khalaifal ardi khalifah di muka bumi pemimpin di muka bumi raja di muka bumi nang Allah kade urang mangan sakadar ngalaksanakeun doang kuari urang moal kebel deui bakal ngalaksanakeun pemilihan khalifah teh nang Allah geus aya catetanana ti Gusti Allah. Mentak bahasa nage Kangjeng Nabi Daud ya Daud inna ja'alnakum khalifah
hei Daud kaulah ngajadikeun ka anjeun teh sebagai khalifah pemimpin dunia pemimpin negara di dieu sarua alladzi ja'alakum khalaifal ard Allah teh nu ngajadikeun khalifah nu mata tergantung kumaha Allah bae negara neuk dikacrutkeun neuk dicilakakeun Allah mimpin ka eta negara nyadiakeun pemimpinna anu zalim Allah dek gabereskeun eta negara statistikna misalna penataan dan lain sebagainya Allah mempersiapkan jelema anu jujur bagus anu pas jadi pemimpin jadi geus dipersiapkeun ku Allah ulah tinggal ngalaksanakeun bae seperti orang pemilihan Banten kiai kurang kumaha haram milih pemimpin awewe teh haram malah didobat pan ku kiai-kiai keneh adu argumentasi eta teh maksudna emang Allah dek ngajadikeun pemimpin Banten sebagai konde anu zalim kos kitu pan kos kitu teh kajeun tinggi halangan ku kumaha moal bisa dalil tinggal dalil unggal pangajian kiai nyaritakeun haram milih awe endahan kiai ngajakan ka awewe deh atuh geus kitu we eta Allah teh dek ngajadikeun Banten teh Banten redup ngaranna teh lain Banten bersinar Banten redup, kuari mah lain redup deh, gua ledeng. Jadi mah kuari mah Banten geludug geus lah, geus redup deh. Wah beh, kuari mah ngararingkuk. Tuh, tinggal kipu deui be empot-empot tanah. Aing kapanggil tamual, tenang pun, moal pun, kalem bae. Aduh, masyaallah, lainnya na bae, loba. Tuh kan, yes eta. Asal ku Allah dek dijadikeun pemimpin kos kitu, kaca Kangjeng Nabi ke kos kitu. Di mana Allah untuk menghendaki satu negara bagus, Allah bakal munculkan pemimpin nu bagus. Ketika Allah menghendaki negara itu kacrut, Allah bakal nyadiakeun pemimpinan nu kacrut. Jeung dikahayu-hayukeun ge teu bisa bae, dihayu-hayukeun ge titah ngabagusan teu bisa bae. Geus ka dieu bae belokna. Ta eta teh nang Allah lain menang urang, siganang urang milih rakyat. Ngajenengkeun rakyat jadilah manehna siganang rakyat hakikat nama menang Allah dina itu surat itu dicaritakeun inna ja'alnakum khalaif nah ieu ge sarua khalifah ieu ge sarua wa rafa'na kitu ngara wa huwa allazi ja'alakum khalaifal ard Allah teh ngajadikeun karanjeun kabeh kana pamimpin-pamimpin bumi di mana bae ge kudu aya pamimpin aja ngurus negara urang teh ngesabara persen dibawaan baik ku Amerika kaditu urang mah ngan sakadar hampasna doang urang menyaritakeun kos kitu begitu geluna ka Amerika tolol amat goblok amat atuh ta Amerika lantaran kakayaan bumi pertiwu urang teh kunaon kunyana dibawaan baik ketika ku urang diarahkeun ulah nuturkeun Amerika tuh yuk urang ka dieu yeuh kanu lurus ulah teh Amerika tetep bae ketika pemilihan anak hese berarti Allah ndek ngajadikeun negara orang ambruk tinggal pilih bae dek diambrukeun dek dihenteukeun terserah suara rakyat suara Tuhan iyalah bahasa ahli filsafat artinya Allah menghendaki melalui suara rakyat terserah rakyat dek milih ka mana ndek dibenerkeun negara dek henteu berbagai argumentasi jeung hujah adu argumentasi tapi awas sing hade dek ka mana arahna dek mana arahna sing hade nah ieu negara urang ieu teh perlu pemimpin Allah bakal ngajadikeun diserahkeun ka urang pemilihanana walaupun hakikatna memenang Allah wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard Allah nu ngajadikeun khalifah apakah Prabowo nu bakal jadi apakah ieu teh Jokowi nu bakal jadi apakah memang jurig salian ti eta nu bakal jadi teh jawaban urang teh dua nu keur adu kekuatan nama sanu nyaho ke aya jurig muncul bae aya calingan teu urang lamun anu pro Prabowo ngaistimewakeun Prabowo dalilna loba urang anu milih Jokowi pro Jokowi dalilna loba hese kos kitu mah lantaran ngarasa boga kepentingan sina kabeh ka Jokowi lantaran nyana mah kepentinganna hana semet beuteung doang nyata teu memiliki negara Indonesia aing mah penting mah hirup beuteung aing jembluk beres jembluk bahasa Cina teh jembluk penting beuteung aing jembluk nya nama sok Cina mah cicing di mana bae apa memiliki nyana bahwa ieu negara nyana henteu nya nama
nama urang dek nuturkeun kos kitu silakan. Tah, aya argumentasi nu ieu mah memiliki negara. Tah, tapi kan hese di kitu-kitu masyarakat boga pilihan aing pan usaha. Lamun henteu bergaining jeung Cinang ke bakal kumaha? Pilih bae geus ka dieu, ambruk berarti. Aing mah milih ka dieu bae. Lah, lantaran aing mah anu. Terserah tah ambruk ge henteuna. Nganu jelas mah kabeh ge nu geus ka dieu hese di ka dieu keula, nu geus ka dieu hese di ka dieu keula. Lantaran boga kepentingan masing-masing. Geus dibere ge, geus dibere. Acuanana ke tetep bae lebih mengarah kepentingan. Kuari bae gitu. Ayo partai Islam nu ngadukung ka dieu, pan eta teh meureunana boga kepentingan. Henteu saluluguna dukung kitu henteu. NU ngadukung ka dieu aya kepentingan kajen kumaha ge. Aya kepentingan kajen kumaha ge. Jadi berarti kahijab. Anu ngadukung ka dieu aya kepentingan kahijab. Tapi kepentingan iyalah anu ku urang dek dibersihan teh dina ilmu thariqah mah mun dek ibadah carita mun dek ibadah satungtung aya kepentingan di luar Allah silaka eta teh nu hese ge nu mantak ditanya Tuan Syabdul Qadir Tuan anu istimewa si kumaha ibadah istirahatkeun abdi pugu geus istirahat awak mah gampang tondo istirahat mata sare coli geus terlalu loba ngadengekeun kitu suara-suara istirahatkeun ku urang bisa sare bisa ka gunung bisa ka leuweung awak lantaran terus-terusan bae urang bekerja capek istirahatkeun ku urang mungkin istirahat di puncak di Indonesia mah di Bali misalnya ka Singapura misal istirahat gampang tambah kos kitu mah cek Imam cek Tuan Syabdul Qadir haha istirahat kos kitu mah tamah istirahat nihil. Nu hese kumaha Tuan? Nu hese mah ngaistirahatkeun pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia. Nu tatadina dunia bergejolak dina pikiran urang, tina sapeda hayang motor, tina motor hayang mobil ge hayang sababaraha macam istirahatkeun geura kos kitu teh buka tunda di dieu. Indah ge. Urang tatadina yang boga jabatan ti dieu hayang ka dieu mun karyawan teh mah karyawan biasa hayang personal hayang jadi kitu wakil direktur jadi direktur istirahatkeun geula simpen di dieu segala rupa istirahatkeun urusan duniawi istirahatkeun ka Allah keun hiji kumaha carana Tuan carana gampang nuku urang diangan-angan nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana rusak bakal ditinggalkeun urang bakal ninggalkeun dah imak nyana ninggalkeun urang ti heula wa imak urang ninggalkeun ti heula nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana masa sih urang ngudag-ngudag nu rusak nu bakal ditinggalkeun maningat ge urang ngudag-ngudag anu bako pikiran urang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala awalun bilam tidak wa akhirun bilam tiasa lempengkeun geura ka Gusti Allah angan-angan piceun timpen di dina tah istirahat eta nu hese mah istirahat mata mah reup hees istirahat ceuli mah gampang malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel kuda sia ngaji istirahat aing bata mah nu kos kitu mah istirahat mata istirahat ceuli istirahat awak gampang cek Tuan Syabdul Qadir nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran lamun eta geus bisa diistirahatkeun tek ketika ayana naon aing keur istirahat di kos kitu ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat aya tawaran awewe teu jore tapi aya ke harapannya eta tolol teu goblok istirahat setengah-setengah tahu istirahat Masya Allah urang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu mata hate ka Allah akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid kaluarkeun geura hubud dunya dina hate lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubbu ka aing di hiji hate kaluarkeun nu mantap diibaratkeun ieu teh awak teh okos kitu non ngaranna okos belantara urang leumpah ninggalkeun belantara srut geus katinggalin ta dunia hiji keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ke masih kena hijab kene tinggalkeun teu kanyunieun akhirat
geus ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat kuari urang tanu nyieun dunia jeung akhirat Allah mun geus kadinya indah jasa eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah kieu bae sih kuari kieu ye urang lempah babarengan jeung nu boga pabrik egel waduh egle geus kuari bae egle geus urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon garang-garana Gajah Tunggal urang ka Jakarta ke Bandung bareng merasa bangga sebab naon ieu nu di sisi urang teh nu boga Gajah Tunggal dek ka restoran mana tinggal dek ka hotel mana tinggal reup dek hiburan nu mana tinggal daek sebab nyanalah nu sugih menanggulangi urang aya satu kebanggaan nu hayang bangga boy pohara jasa atau urang babarengan jeung nu boga lipo boh dunia san urang bae kabeh ngontrak aing doang pohara jasa eta keur carita dunia bae urang nu hobi jabatan gila jabatan bareng urang jeung bupati satu kebanggaan kiai nu babarengan jeung bupati teh ngarokona ge geus lain wah eta jenama overdosis eta overload eta aduh kabeh kadeuleun ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati bangga jasa naek nyana jeung menteri dua ngarokon pohara jasa komo jeung presiden mah nyana lamun naik mobil jeung presiden SBY misalna hulu nonghol dekat tabrak henteu pokona mah geus kitu bae eta mah satu kebanggaan atuh cak polisi ge we ieu geus make nguing-nguing ieu make patwal geus kudu kitu teu ya patwal mah aing mah kana kadeuleun tolol teh mah jeung we eta da satu kebanggaan turun teh beung jeung presiden eta dunia teh mah urang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katuteuseuna jeung Allah masyaallah karim anu sugih papadana anu gagah papadana beunghar papadana anu sagala-galana tandingna kok teu bangga sih jeung Allah masyaallah matak hanya wali-wali Allah lah anu seuri sorangan sebab ngarasa indah duaan jeung Allah senyum sorangan bunga jeung Allah batur mah boga mobil riweuh rusak kudu ka bengkel bensinan tetap sekirus Lexus tinggal Lexus baby band tinggal baby band mogok bae kajen kukuman tapi urang mah jeung Allah ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby band kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu hayang ka mana sia cak Allah teh abdi mah hayang ka Mekah hayang leumpang apa hayang ibarat kumaha Gusti beton ngalengka bae itu tah didekeutkeun kan lawa eta Baitullah keur ngalengka jeung Allah mah babari jasa ya Allah mobil geus nilaian kapal nilaian naon sebab teu kudu ngabensolan teu kudu ngabensinan teu kudu ieu mah deukeut jasa dibere ilmu toy geus datang Mekah aku ari yang mah deui cak Allah hayang balik ka Indonesia nek naon tuh rindu ka anak tolol sia mah pan keur jeung aing si rindu ka anak ka pamajikan meureun ya kitulah dek jalan mana tuh cek Allah teh seakan-akan gitu dek jalan luhur cara manuk dek jalan handap sapakala cara Syekh Mansur atawa dek jalan biasa bae darat nyangakeun we kumaha Gusti bae ajar darat batu perem deukeutkeun teh leka tet datang perlu mobil geus henteu kapal teu perlu jeung Allah bae lamun geus urang deket jeung Allah teh tah lelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim ini sama gilir ge geus kudu make mobil gilir kanu kolot kanu ngora aduh mantep jasa geus cek nu kolot isi juri da lain bagian di aing aya di aing ge kana teh cek nu ngora kitu keneh ieu mah jurig beureun kajen kukumaha ge janjana kadang aya kadang eueuh wah makajan kukumaha ge aya mbah jambrongan ieu mah cenah mah ayo geus deket jeung Allah mah geuna jas masyaallah karim
namun Tuhan Abdul Qadir buka jeung muridna aya 40 di ditu aya ditu aya ditu aya ditu aya bisa kos kitu teh Gusti bahasa gala-galana ya Allah tinggal urang kadeketkeun Allah deketin Allah micenan dunia tah nah mata cek tadi ge istirahat mata gampang istirahat ceuli gampang istirahat awak mudah nihil tama kos kitu mah istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun mun eta geus bisa mantep mantap orang dakwah ke Gusti Allah ngajak melalui Al-Quran hadis ketika aya nu mawakeun proposal tidak saya sedang istirahat mabur siakan itu leutik istirahat ke aya nu mere mobil ti gubernur aya ieu mobil hadiah ti gubernur kok mere hadiah lantaran nyana geus ngarasa kadukung jeung kadoakeun aing istirahat tina pemberian ti pemerintah bawa ka ditu Gusti teu hayang aing istirahatkeun pinu kitu karak pol ka Gusti Allah gimbir jelema okos jelema tapi lain okos lain jelema tapi jelema sebenarnya saha sih nyananya eta istirahat di geus kitu talamun urang geus bisa ka istirahat berutan Tuhan Abdul Qadir istirahat angan-angan istirahat pemikiran selain Allah karak cekas ujianna eueuhna naon nah balikan deui Allah teh allazi ja'alakum khalaifal ard anu ngajadikeun karanjeun kabeh di muka bumi sebagai khalifah penggede pemimpin raja-raja lipu badukum badon fiha ngagantian nu geus digantian aya ngagantian man badau berarti mimpinnya sebagian kana sebagian deui wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat jeung Gusti Allah teh anu ngangkat ke sebagian aranjeun fawqa ba'din di luhureun sebagian deui darajatin kana harta diangkat ku Gusti Allah teh darajat dan nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun deui nu mantap ku Gusti Allah teh dibere darajat aya jelema nu dibere kasep aya jelema nu dibere jore aya jelema dibere sugih aya jelema dibere fakir aya jelema dibere mulya aya jelema dibere rendah aya jelema dibere pinter jelema dibere bodoh aya jelema dibere kuat nu hiji deui dibere lemah ieu kabeh lain berarti nandakeun lemahna Allah justru Allah mere kos kitu teh horenganan liyabluwakum fima atakum maksudna Allah mere darajat sebahagian kana sebahagian deui teh ieu teh liyabluwakum maksudna dicoba fima atakum nu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna di dieu maksiat apa tuh Zaid tadi nama susah eker susah manehanana terus dagang make boronjong masih kene aktif ngaji aktif sholat bahkan jeung rawatib-rawatibna penting bada magribna masih kene tadarus lantaran teu sibuk ku urusan dunia bada isana ge aya pengajian di mushola nyana masih kene milu terus balik ka imah nyana istirahat penting sempat kene tahajud bahkan bari wiridan sholawat jeung sajabana eta teh hirup sederhana bagus cik Gusti Allah nyana ngan sakadar ka pasar balik deui ka pasar balik deui kuari nyana teh dibere ku Gusti Allah cik kuaring ciadek dibere coba berubah apa henteu warisanana warisan ti kolotna teh kajual nyana boga kuari duit 500 juta nyin ruko rumah dan kontrakan salah tuh ya geus kitu bae pokona mah toko aya rumah aya dan lain sebagainya ngaroko nu tadina kalo kuari gudang garam sarua jeung PNS gudang garam ge ganti Samsu kurang mantep lisong atuh kuari mah bajuna geus sing ciripit lain deui kamari malah di bawah sederhana beuh kuari mah geus mantep jasa bih kuari mah mobil lagi Fortuner 500 juta tuh
pohara jasa geus kajieun ruko jeung boga mobilnya ngadean imah kotrek aya pohara jasa kakembangan di sisi mana segala rupa yang geus 500 juta ditanya geus tilok nembalan ku nanya paling gaen dibere hatena geus juare geus julid hatena geus julid ustad Pajae ka mana bae pantai ulah ngomong atuh ngaji mah ngaji bae gua keur wani sapeker ngizin kon mesti lo ngaji masalah nanya lo ngaji malaikat anu sok nulisan tahajud geus istirahah kuari geus cek malaikat aing teu nulis tahajudnya anda ieu ka pasar geus ganti pan kuari geus henteu waduh Jumat adzan karak datang bahkan kadang-kadang di jalan kene kagok teu Jumat. Waduh, geus kuari mulai salat teu bergaul jeung nu leutik teu. Kuari mah masyaallah kan nelayan. Dahar ka Jati kan nelayan. Ditanya kok siapa ka Jati bae sih? Ngeunaheun aing pelayana pingpingna parutih. Nu di imah leteng hideung. Aduh geus mulai geus. Kadang-kadang pan dipencetan gitu kan ngeunaheun urang mah dahar dipencetan gitu. Di imah bapak hayang cai baik nyokot bae sih kok sebegeleungeun kada dengekeun asana kaceli kuari wae geus jadi raja kuang-kuang berubah berarti tadi susah taat barang sugih asin maksiat berubah liyabluwakum masyaallah dicoba ku Gusti Allah kamari mah menggebu jasa ketika manehanana hayang dipilih jadi caleg andai kata kaula jadi caleg jalan ieu kukula diperjuangkeun ieulah sarana agama ieulah sarana pendidikan bakal diperjuangkeun ku ari beuk jadi caleg kapanggih ge henteu ka caleg teh ku galedeg kitu teh caleg dicoba liyabluwakum ngeuk dicoba ya kamari mah kerja di santri kene masyaallah nya teh masyarakat luar biasa ih indah jasa kadeuleunan mah jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang mantep kadeuleunan sakitu jeung tembang doang ge jeung jengkol bae jeung aya bae cabe dirinya dirames di dieu sambelna ge henteu digocoden teu geus langsung bae nya mah ieu ta multidimensi sungut teh nya bari nyambel di dieu bae geus tapi barang tas daharna waduh kesangan nuduha kaburu ngaji kaburu salat kaburu jeung masyarakat jeung babaturan ngan keur susah barang jadi kiai tewauh jeung nu leutik masyaallah mun ngariung teu diberkatan marah aduh ieu mah jadi kiai mun dahar kudu loba bae deungeunna dan lain sebagainya wah cak Allah ditambahan predikat kiai kok jadi kos kieu jadi takabur endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati teu puguh nu diperjuangkeunana iring-iringan nu kos karait oh liyabluwakum dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun anu pinter anu bodoh dipinterkeun nu lain kiai dikiaikeun coba tah ieulah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum istiqomah henteu manehanana ketika istiqomah ngaji bae keur susah ngaji kesenang ngaji bae kemudian nyana teh keur pakir ngaji sore ngaji bae jeung jelema kitu-kitu bae istiqomah berarti ieu mantep ieu dicobana ku Gusti Allah toat bae dah keur teu boga mah pikiran zakat aing barang engget-engget ya ibadah naon kitu ngaran aya ta dunia ya zakat barang sugih jasa poho zakat liyabluwakum masyaallah mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun kadang orang dibere susah kadang sugih ieu diperhatikeun ku Allah dicoba susah sia kos kitu ibadah sugih sia kos kitu ibadah kos kumaha coba yuk nah kuari sehat keur sehat sia pohara jasa keur gering coba kumaha keur sehat kumaha keur gering kumaha keur ai keur sehat tilok Allah-Allahan ai keur gering Allah-Allahan
barangnya berbaring di rumah sakit Allah 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 eta sanu ngobrol we awaskeun aing kaganggu zikir aing Allah 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 ulah ngarobrol we dinya kitu bejakeun aing keur zikir Allah 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 cak anakna bah abah ieu keur sehat we jatilok Allah Allah ulah loba ngomong atuh sia ulah loba ngomong sia nyinggung ka aing goblok cak anak nangeunaan ngadenge apa kuari mah keur muriang mah Allah-Allahan bae bah maningan muriang banyak atuh sia naonan ka emak ge bager ka emak abah keur sehat mah emak beak dicak-cak didangkak po dicarekan bae kula nu sedih nama barang muriang mah masih ka mana ulah kena ka mana gitu ampura tangeunahna sada kula abah mah maning ulah cager-cagernya dicoba ku Gusti Allah boh barang dek sehat teh rada sehat deh kuari masih ka mana tuh cak lagi mending ulah cager abah mah dicoba eta ya Allah liab lu aku Masya Allah supaya stabil keur susah keur senang keur sehat keur gering keur sugih keur fakir keur jadi rakyat keur jadi pejabat tetap ka Allah Masya Allah mantap biasa wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat maksudnya liyabluwakum fi ma atakum awas inna rabbaka sari'ul iqab sanyanya pangeran anjeun kancang capat nyiksana bagi jelema nu berubah anu tadina ibadah jadi henteu atawa tadina teu ibadah leuwih radikal awas inna rabbaka sari'ul iqab kancang nyiksana cepat nyiksana kacepetanana lantaran diudang paeh siksa wa innahu laghafurur rahim sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura yakin aya laman di dinya gopurna segat pobalago yakin jasa Allah teh maha hampura jeung maha welas asih lantaran manehanna nama dipakai ibadah bae ka Gusti Allah susah teu bogana naon ibadah barang bogana naon hartana dipakai ibadah bae senang pakai ibadah ekernya na lemah ibadah bae kuat ibadah kerja di rakyat jadi ibadah kerja di pejabat jadi ibadah bae nah ieu mah disadiakeun wa innahu laghafurur rahim jadi engke kadituna hasil cobaanana ku Gusti Allah anu taat bakal dibere Ghafurur Rahim surga anu maksiat bakal dibere sari'ul iqab hasil cobaan Allah bakal seperti itu tinggal urang kuari nu dicobana baheula keur susah kuari keur senang beda henteu aing ieu ketika aing baheula jadi rakyat kuari jadi pejabat beda henteu ieu aing ieu ketika baheula jadi santri kuari jadi kiai beda henteu aing ieu maksudnya kemantepan ka Gusti Allah na introspeksi dirilah lantaran naon bae anu dibere ku Gusti Allah ka urang sebagai cobaan ya lamun tamat cobaanana urang teh kitu nurut ka Gusti Allah taat bakal dibere Ghafurur Rahim lamun maksiat bae bakal diberena sari'ul iqab mudah-mudahan urang kabehan dibere sadar bentak mata hati urang diistirahatkan pikiran-pikiran urang tina duniawi dimantapkan keyakinan urang ka Gusti Allah sehingga urang ibadah mantap istiqomah ka Gusti Allah sehingga urang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala nyaritakeun masalah soal saksi anu diwasiatan kudu bersangkutan nutitah nyampaikan ke ahli warisna eta saksi tersebut teliti heula kebenaranana bener apa henteu barang nu diwasiatanana coceng apa henteu jeung kebenaranana bener apa henteu maka saksi tersebut dititah sumpah. Nah ieu mah geus panjang dongengna kamari ieu mah ditafsiran ku hadis Kangjeng Nabi lantaran Quran mah lain yang dibongkar ku pikiran urang jadi kudu dibongkarna ku ucapan Kangjeng ku hadis
geus hadis teh mufassirun lil Quran. Hadis Kangjeng Nabi ge lain hakaneun urang ulah cara Muhammadiyah. Muhammadiyah mah langsung bae neureuy-neureuy hadis Kangjeng Nabi. Oh, jelema beuki jengkol keneh. Beuki hulu asin keneh masih keneh, beuki main catur keneh. Dek nyaritakeun ucapan Kangjeng Nabi nu Kangjeng Nabi mah kapan terbuat natina nur. Nu ucapanana lain tina hawa nafsu layan tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha teu sambarang kudu ditafsiranna ku saha ku ahlina deui atuh mujtahid di zaman Kangjeng mah sahabat atuh memang di masana kaharti mangga teu kaharti naroskeun ka Kangjeng ucapan Kangjeng teh ngajelaskeun Al-Qur'an beres sahabat teu araya ku tabiin di zaman tabiin mah masih haneut keneh ka Kangjeng Nabi tapi tahun 2011 ayo dekat saha mengadu coba urang kuari dekat saha bebeja kuari untuk kebenaran Al-Qur'an sulit tafsiran ku ucapan Kangjeng Nabi untuk menyatakan kebenaran Kangjeng Nabi maknana hese lantaran atuh urang bahasa Arab teu bisa boro-boro bahasa Arab bahasa Jawa bae Jawa Pekalongan Jawa Solo sakitu hese paling urang bisa Jawana Jawa mau Arab endi sirah ge wede mengkonon Jawa kos kitu batu eta mah ngobrol bae sakumaha keur perang ngobrol kos gelut atuh kumaha gelut teh budak eta Jawa madak ngalah awe geulisnya saya we ditanya Neng di mana? Cicing bae. Neng di mana? Cicing bae. Neng saking pundi neng? Oh, mau wah geus. Leutik hate aing mah geus. Mau berada deres kana iku kronyo. WG itu mah terparah sedunia ge. Jawane ora diterima iku mah. Boro-boro bahasa Arab bahasa Jawa ge. Urang ti dieu ka mau lain deui urang ka kresek ka kronjo Jawa geus lain deui urang ka Serang atuh geus lain deui ora pada iku Jawa ge wih masyaallah puyeng kita mah ge rajeg tapang parah nama rajeg ta mah Jawa lain Sunda lain ya ta mah tapi urang mun ngadenge ka Solo kali itu ya Karim Yogyakarta urang ngadenge urang Jogja bari ngoser bari sumuhun dawu adat kekeratonana dipake kabita urang bahasa Jawa ge bae geus nunjukna ge geus ieu kieu aduh wah jasa ieu tah jadi urang deuleu urang Jawa itu jeung Jawa kresek wede bedane akeh temen iku mah ya Allah urang Sunda we Sunda urang ka Bandung ka Bandung terus ka Garut beda Bandung jeung Garut Sundana beda seeutik gayana teteh nya lugotna nu beda bahasana mah kitu-kitu kene Garut Bandung Tasik beda Ciamis beda seeutik mun kurang ditelek-telek tapi nu beda jasa mah Cianjur beda jasa ieu mah keur geng-genganana bae geus beda lamun di Bandung naon si anjing tapi lamun Sukabumi naon si bagor cenah mah tah tapi lamun Karawang lain deui cenah mah anjing lain bagor lain anjis beda bae anjir eta keur geng-genganana tuh jadi kudu nyaho ka bahasa gengna segala Bogor lain deui tapi Sunda mah kajen ka mana-mana ge nu paling ngeunaheun di dengena mah tetep bae Sunda Rawa Kidang tama eueun nu teu ngejat kabeh ge gua bae jelema mun ngadenge Sunda eta atuh geus ngejat bae kajen gua mah keur hees ge hudang bae pokona mah masyaallah tapi ada emang geus kitu bahasana tuh antepkeun bae masyaallah dia jeung saka di EWC di bawah teu hei sakurang teh ieu ngobrol tapi urang ditu mah pan biasa bae eta teh ditanya ku kolotna EWC di bawah teu ka dieu
Di pohara cek urang teh. Atuh di ditu teu aneh urang nu aneh ge. Masya Allah, Masya Allah. Ilu dibuat di ewe lurah teu jero-jero acan. Weh, urang jadi kieu bahasa. Tah, urang keur carita. Jadi di Tangerang mah nu poharana jasa saya. Jawa napang poharana. Tangerang, Sunda napang poharana. Moal aya lah di dunia kos kitu moal teh. Moal tah. Melayuna tuh kitu sarua bae. Urang ada yang Melayu bolak. Weh, gua mah lu cari da igok di sini. Mana aya Melayu make igok? Mana aya? Atuh geus kitu bae tau. Waduh, Melayu geus parah jasa tamang geus. Tah eta aya di Tangerang kabeh tah. Ya Allah, tah dek tafsiran Al-Qur'an kudu paham heula hadis Kangjeng Nabi. Dek tafsiran Kangjeng Nabi kudu paham heula bahasa-bahasa mujtahid. Lantaran naon pan bahasa Kangjeng Nabi mah jawamiul kalim. Iraha Kangjeng Nabi nyarita rawi ieu mah kieu, rawi ieu mah rieu, rawi ieu mah kieu, bari motif hukum anu sarua. Tapi beda-beda lantaran Kangjeng Nabi neuleuh saha nu diajak bicarana. Nu diajak bicara ieu mah kieu, nu diajak bicara ieu mah kieu, bicara ieu mah kieu. Aya jelema laporan ka Kangjeng Nabi. Begitu laporan ka Kangjeng Nabi soal berjamaah, kumaha laporanna ya Rasulullah? Aya jelema embung berjamaah jeung Muad bin Jabal. Aya kitu kunaon? Beuh nya nambah babacaanna panjang jasa terutama salat subuh. Kangjeng Nabi dinya langsung ngereket. Eta mah munda faring. Jelema Muad bin Jabal kudu dibawa ka dieu deui, dek disidang. Lain hayu kena berjamaah jelema. Endahan teu berjamaah kudu nyaho salat mah. Ulah panjang-panjang lamun berjamaah jeung nu asing. Lantaran di tukang ngentepan aya aki-aki, aya al-kabir, aya ad-dhaif, aya al-hajah. Jelema teh aya nu kolot, jelema teh kapan dica tukang ngentea aya kitu nu boga kabutuh. Wah, ieu berjamaah salah ieu Muad bin Jabal. Panggil ku Kangjeng Nabi. Mun berjamaah deuleuan heula cek Kangjeng Nabi. Deuleuan aya tamu teu eueuh. Lamun kira-kira aya tamu ngora apa kolot. Ternyata ieu mah kolot teu beukieun kana salat. Cepatkan. Salat. Ieu ternyata aya tamu asing can pati beukieun kana salat ieu mah. Cepatkan salatna. Namun kitu mah tamuna bangsa geus beukieun kana salat. Silakeun ka salat-salat. Tah Kangjeng Nabi satu saat pernah ngomong salat sing cepet ka Muad bin Jabal berjamaah. Tapi ka Abi Musa Kangjeng Nabi nyarios, lamun urang berjamaah sing taliti tarapti tartil rada lilakeun salatna. Lantaran Abi Musa mah ieu nu berjamaahnana jelema-jelema ahli-ahli Allah kabeh. Tuh, kurang dipadukeun nu ieu mah ka ieu mah titah lalaunan salat, ka ieu mah titah cepet atuh saha musuhna harita. Mana situasi jeung kondisina di deuleu ku Kangjeng Nabi. Mata urang jadi imam teh deuleu heula. Wow, kan dideuleu ieu, mangsa jemping kabeh. Taraweh budak ngan 7 menit 20 rakaat. Eta si kumaha ngalempangkeunana. Dolim. Beres. Batur kakara ka masjidnya geus ngarokok mah. Tarawih enggak, saya geus beres. Insyaallah. Ya Karim. Anu mentak dulu deuleu heula urang ge. Tuh mentak Abuya Cidahu baheula tarawih mah hayang sajud sekali tarawih supaya sa-Qur'an tamat. Teu bareng jeung santri-santri acan, santri-santri bae. Kami keluarga bae. Naon sebab babacaanana dek tartil, dek lalaunan. Kunaon misa atuh bareng bae? Moal kuateun. Tuh misa. Ta eta lah nyaho situasi berarti. Ulah santri ge santri bae, masyarakat kami mah jeung keluarga bae. Lantaran tarawehna dek make Quran. Sa-Quran ban taraweh seperti di Bandung baheula. Kurkura zaman di Bandung ngaji teh sa-Quran taraweh teh dipilih santri anu kira-kira embung babaca panjang teh ka masjid anu sa-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kabeneran giliran 3 nu 2 matalar Quran nu hijin teh jadi make Quran di hareup kitu tah aya parantina majehna meunang 8 rakaat pareum
listrik listrik parem dioper kunyana Allahakumut takasur hatta zurtum geus kumaha jate talar bukan milih tilu supirna nu dua talar Quran nu hiji adina kiai nu hiji matu santri talar nu hiji henteu pasti cak masyarakat nu henteuna kiai meureun ulah loba ngomong sia masyaallah ta eta jadi teu bisa ucapan mujtahid ge moal bisa dibahas ku urang sok bahasa Imam Syafi'i dina al-um nu sakitu hesena bahasa-bahasa kitu Imam Malik bahasa-bahasa mujtahid al-madzhabul arba'ah sejasa berarti kan kudu aya ashabna anu ngureikeun ucapan mujtahid mutlak anu ngucapan mujtahid ashabna engke eta ashab ge hese keneh diuraykeun deui ku mujtahid fatwa nah urang mah kuari hasil Imam Romli hasil Imam Ibnu Hajar dibelah dieuna deui terus diuraykeun deui ku Syekh Nawawi Banten akur bahasana jeung urang mantak maca we kita berian ngeunah urang naon sababna eta diterjemahkeunana ku Syekh Nawawi akur jeung kahayang urang rian ge sakitu hesena dibacana ku nu teu mondok mah kuari deuk langsung hadis Kangjeng Nabi soekeun sia ku aing hese mah kumaha gitu ucapan Kangjeng Nabi teh mantak innamal a'malu binniyat ucapan hiji Kangjeng Nabi cek Imam Syafi'i innamal a'malu innamal sihatul a'mal binniyat innamal sihatul amal pasti sahna beramal kudu make niat di mana teu make niat teu sah tapi Imam Maliki mah kumaha tafsiranna lain innamal sihatul amal atuh innamal kamalul amal binniyat sampurnana amal kudu make niat teu niat ge jadi ngan teu sampurna coba eta tinggal urang ka dieuna pagedruk geus ya usoli bidah cek Amin Rais bidah sia cek urang teh teu sampurna sia ayo angadu terus teu sampurna jeung naon kitu ngaranna teu repeh datang ka kuari Muhammadiyah anaon eta lantaran teu paham ucapan Kangjeng Nabi tapi lamun paham mah sia kunaon atuh teu make niat aing mah berpahamna mazhab Maliki aing mah jeung Hanafi oh mangga aing mah Syafi'i atuh Syafi'i mana sia urang pondok dah eta coba ayo la sholata li jaril masjid illa fil masjid cak Kangjeng Nabi la sholata fi jaril masjid illa fil majlis teu aya salat pikeun anu deukeut ka masjid datang ka masjid kecuali kudu di masjid di tafsiran la sholata aya la sholata sahihatun di tafsiran deui ku ulama la sholata aya la sholata kamilatun di tafsiran datang ka ayat 7 tafsir bahasa Kangjeng Nabi na eta keneh la sholata li jaril masjid illa fil majlis teu sah salatna bagi nu tatangga jeung masjid mun salatna teu di masjid lamun make la sholata sholihatun nu deukeut ka masjid teu salatna teu sah kabeh tafsiran deui la sholata kamilatun teu sampurna salatna bagi jelema nu deukeut ka masjid mun salatna teu di masjid sah mah sah ngan teu sampurna terus si tafsiran diperpanjang mujtahid bagianana tinggal urang deuk miluna ka mana eta ucapan Kangjeng Nabi nu sakitu hesana tah ucapan ai urang mah deuk milu ka mana kanu teu salat bae masalah geus cek nu teu salat teu raribut bae segala sah segala teu sama ning aing cek jeuna teh geus ulah dimasalahkeun ulah salat sia blon eta ucapan Kangjeng Nabi sok tafsiran anak saha nu mampu nafsiran gitu dia lain sa tafsirna nya ge ditanyakeun eta nu mantak inna masihatul amal naon ta Imam Syafi'i teh takdirna kitu ngadalil ngadalil berbagai dalil dan argumentasi memperkuat bahwa innamal amal teh make sihatul amal usul fikih ta bagianna ieu nu mantak innamal amal lima sihati mal kamalul amal naon ngadalil dengan berbagai temuan-temuan hadis Kangjeng Nabi dan lain sebagainya dijieunlah kaidah Masya Allah kuari ucapan Kangjeng Nabi diomongkeun ku jelema nu tilok bake kopiah asana ceulina digertak gaji ku aing ieu keur carita ulah sambarangan Quran jelaskeun ku hadis Kangjeng Nabi hadis Kangjeng Nabi jelaskeun ku ucapan mujtahid jelaskeun ku kiai geus atuh kitabna masyarakatna kiai sakitu bae geus hese-hese
tuh kitab urang keur lempang tuh berarti kiai teh kitabna masyarakat aju kuari kiaina dibere sekupi ya kitab kudu dibelem ya belum ya kitab ya beres ya sekupi ya ya Allah mandak ku Allah teu disinaran kitab acak-acakan geus teu kabaca ieu ku masyarakat kitab acak-acakan bahasana ieu kitab ieu cek masyarakat aing embung maca kitab eta urang teu kabaca urang teh loba sekupian aya golkaran di jerona teu kabaca ku masyarakat eta dijabarkeun teh kos kitu teh nurani ruhani teu bisa dibobohong teu bisa dibobodo kunaon tuh sia teh embung ka itu teu kabaca ku aing mun dijabarkeun kan kos itu tapi urang ngan gideg dong embung jangan naon teu kahartieun tah kitabna kiai-kiai teh teu kahartieun kitabna lantaran kitab teh kudu nu jelas panu macana caang matana sinarna aya jangnya anganana lapadna gelede akur kalimahna dibacana nikmat kok nyambung nu maca jeung nu dibaca begitu nu dibaca na ieu nu dibaca Quran geus karari amat ieu kunaon ieu asana salah ieu kunaon kahujanan ieu Quran karendem asana ngahiji ieu kalimah-kalimahna ieu ngahiji heuh ngagebleg ieu aya naonan tuh aya sekupi jeung sering ka pendopo meureun ieu Quran ieu kajen ku kumaha ge dibere ku atut sakali istighosah 3 juta aja teu kabaca ieu kitab tuh eta teh kan penjabaran kula mengajabarkeun ngan teu ngomong ruhani teh kos kitu matak teu kapake ngaji di lembur di tongtrongan datang ka peupeus tongtrong henteu datang kunaon teh atuh teu kabacaeun ku masyarakat teu kabacaeun ngagebleg sia ieu kitabna teu kabacaeun coba lamun kabaca mah iya tuh moal saha anu teu nyambung nurani mah tuh nurani mah nyambung jeung nurani deui ya tuh mantak ge ulah sama nah ieu mah keur nyaritakeun hadis sedengkeun ngaji hadis teh lamun hayang masarkeun hadis kudu tamat 7 kali mun Bukhari kudu 7 kali tamat mun Muslim kudu 7 kali tamat naon sababna lantaran bahasa hadis mah samitu samina qara'tu qara'na akhbartu akhbarna akhbarona gitu akhbarona akhbaroni berarti kan ieu tata lepah hadis mas samitu an anu samina an anu qara'tu an anu qara'na an anu tuh akhbaroni anu akhbarona anu berarti meunang ti saha kuari urang meunang ti majalah hidayah kitu ku urang dipidatokeun tanya eta hadis meunang ti saha hidayah lumayan cak jana sajuta-jutaan jadi geus beunang ti koran segala ti majalah ai jang sakadar maca sorangan mah atuh itu salah mah masalah tapi ketika dibikeun deui teu meunang hadis mah kudu nyaho ti saha ieu hadis dan mata kudu ngaji ge mondok atuh sararia itu mah rondok tah gara-gara mah mendak teu nyaho tah mun hayang nyampekeun deui secara khusus ieu kudu 7 kali naon sababna hiji hadis besi aya nu kaliwat macana jeung maknana hiji hadis aya nu keur nundutan engke berarti sami nana poho sami tuna lalagaan berarti nah eta teh hiji hadis sabukhori kudu kadenge bener ti mimiti macana datang ka maknana naon kudu nyaksian urang di guru berarti kudu 7 kali karak silakan namun kakarak sakali doang encan bisa kieu macana an Abdillah ngariwayatkeun ingsun saking Abdillah teu meunang kitu tetep den riwayatakeun saking Abdillah tuh ngaji hadis ge aya istilah-istilah namun urang geus bisa 7 kali geus siap tempur urang teh meunang an Abdillah ngariwayatkeun ingsun saking Abdillah berarti tidinya teh kapisah urang ti saha ngariwayatkeun ingsun teh berarti geus ti guru kaditu an Abdillah tapi lamun encan pernah 7 kalimat cukup saking Abdillah mantap ham riwayatakeun bae naon sebabna sakali ge teu tamat baheula mondokna masya paehna ilmu kajepit ping-ping 2
hadis hadis mana untuk maut mutador ngaranna kudu nyaksikeun mundek wasiat maca sejarah nangis lain lihat pang nyampaikeun tuh sawah nu itu jangan wasiat antar teu meunang sorak isnain eta atawa ini saagama cara atawa di luar agama lantaran di perjalanan dengan ka urang teh ternyata nasu budak. Oh masalah panggil luar agama lantaran darurat kurang dibahas dina kitab ieu. Kurang dipanya Nabi bahkan sakadar nu di Bali mah. Tah anu kadele jujur ka dieu sini wayan diana. Wayan diana wayan nazal wayan-wayan we geus ngaranna. Nah ieu siapa tolong sampaikan wasiat nih di sini. Nah eta wasiat agama duaan tapi ulurna atawa saagama maut wasiat Abu Jahal wasiat geus tabal moy ulah si anu nyampaikeun teh ngadao naon kitu khona ieu boga rasa na ieu teu beres ieu sanat kulantaran maka untuk mendak tersebut adalah dua saksi hianat sakumaha ada itu ya biasasin zamanal mait sumpah lah anjing Nabi sumpah bainatul alamun kanyahuan ku ari ternyata bohong maka pada aya kemudian ngadakwa dua saksi dapian lahu halapa aqrabul warasah humpah nupang deket-deketna ahli waris alakil bihima sing kimadau cek urang lagi lamun memang iya dua saksi nu nyaksian tentang wasiatna ahli mayit bisa diterima masalah tapi ternyata saksi tersebut setelah diteliti ku ahli waris teh ia adalah hianat asana maka ahli waris kudu ngadegkeun deui dua saksi untuk ngadakwakeun bahwa saksi tersebut telah berkhianat terhadap keluarga lantaran ieu barang-barangna nu kamari geus dijelaskeun kapan geus ditataan barang jumlah sekian berarti modalna sekian na eta teh eueuh hiji teh ieu teh piala wadah anu terbuat tina perak dihias diukir ku emas eueuh eta mantak asana ieu dua saksi hianat na eta lah lamun memang benar-benar merasa dihianati kudu ngayakeun deui dua saksi untuk mendakwakan dua saksi tersebut bahwa saksi pertama adalah hianat. Geus engke lamun dipanggil ku hakim kemudian kebenaranna diadukeun ternyata nu menang adalah ahli waris wal hukmu tsabitun fil wasiyaini hukum tetap dina nu didewasiatan mansukhun fi syahid berarti disalin dinu nyaksian artina dibubarkeun geus kekuatan saksi ahli waris diperkuat dibenerkeun sanggeus dibenerkeun saksi nu itu berarti mansuh wa kadza syahadatu ghairi ahlil millati kitu keneh lamun nyaksianana lain saagama Kristen misalna Yahudi misalna Konghucu misalna Buddha dan lain sebagainya model di dieu nu nyaksiana adalah Nasrani mansuhatun nah ieu ge sarua bae teu bisa dipercaya eta teh baheula kos kitu kuari kejadian aslina kuari di negara urang di negara di hukum Islam teu meunang saksi ngayakeun saksi kafir teu meunang kuari mah pan saksi teh kafir ge hayu bae pengacara kafir hayu bae saksi teh kudu anu saagama Islam deui teu bisa disaksian ku kafir boro-boro saksi itu tadak mendawat komo ieu mah saksi nikah mah kudu adil-adilna didele walina didele saksina kudu nu ahli ibadah ulah sambarang budak kata geus dibawa bae geus kawinkeun teh keur peuting nikahna sana nyaksian itu mah tukang beca saksina anu sok kadeulean pingpingna sakadaek bae eta bernasibna kumaha lah ulah loba omong penting mah ditikahkeun bae daripada henteu
daripada henteu cenapan kos itu tah ieu sing ada ieu teh pan anakna ge turun temurun masyaallah ieu saksi kudu anu saagama ieu mah keur carita baheula asli kajadianana dua Nasrani nu nyaksian na ieu dibubarkeun lamun memang merasa dihianati ahli waris didinya aya ba'da sholatil asri ieu keur nyaritakeun kok dicaritakeun salat asar wati baru sholatil asri ieu mali tagliz ngaitibar ngitung-ngitung ngareken salat asar hanya supaya luar biasa keraslah hukum sebab di ba'da asar eta lah biasana untuk mengingat kepada yang maha kuasa kanu maha agung nu mantak dijelaskeun ba'da sholatil asri ta eta teh jeung sawareh mah lain asar unggal ba'da sholat bae tapi dina ayat eta tadi dijelaskeun adalah ba'da sholatil asri ieu maksudna litagliz wa tahsisul halbi bil ayati bistaini min aqrabil warasah nangtukeun sumpah dina ayat tadi dua saksi nu leuwih deukeut soal ka ahli warisna ieu li khususul waqiati khusus karena perkara anu tunibat tadi allati nuzilat anu diturunkeun ayat tadi coba anu pangdeukeutna ka ahli waris padahal mah kabelah dieuna mah anu bener-bener nyaho karena kebenaran tentang hukum tersebut tama endek anu pangdeukeutna ka ahli waris mangga mun kuari mah atuh sekitar babaturan we gae atuh dengen-dengen anu penting mah nyahoan we mangga bae dengan ieu mah keur carita kejadian khususil waqi' allati nuzilat anu diturunkeun ayat khusus kejadian anu tadi yakni nu naikna adalah aqrabil warasah dua saksi nu pangdeukeut-deukeutna ka ahli waris kitu teh barahul Bukhari anna rajulan min bani sahmin kharaja hiji lalaki ti turunan bani saham kaluar ma tamim dari babarengan jeung tamim dari wa adi bin badda jeung ki adi bin badda eta dua nana wahuma nasraniani dua nana beragama Kristen mata sahmiu mautlah si kisahmi bi ardin laisa fiha muslimun di hiji tempat nu eueuh jelema musliman balama qadima bi tirkatihi barang datang manehanana qadima tamim dari jeung adai kalawan mawa tirkahna dibejakeun ka ahli warisna ternyata barang diteliti ku ahli waris bapak kidu zaman min fiddatin mukhawasat kalengitan hiji tempat hiji wadah hiji kitu piala terbuat min fiddatin tina perak mukhawason anu ditaretes tu diukir bizahabi ku emas atuh akhirna lantaran mahal hargana parupiah dilaporkeun lah Tamim dari tersebut jeung ada ila Rasulillah ka Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah geus diberitakeun ngan ayat tek hadis da di dieu nu mantak dijelas. Urang ngaji hadis teu pernah mondok henteu. Atuh ngadengekeun bae bari nundutan ge masalah. Cek nya teh mun nundutan memang watek kula ieu. Terus ieu mah datang ka paeh ge berwatek kitu ieu. Ieu mah keur carita ayat tek da di dieu. Jadi udah ngaji Bukhari teh kudu taliti lantaran ucapan Kangjeng. Aya di dieu tekna nanti dibacakeun ge. Mendak panuzilat diturunkeun ayat nu pertama pahala umaumah. Nu pertama titah sumpah ku Kangjeng Nabi Tamim dari geus surahna nu kamari ieu mah keur carita tek hadisna ieu jeung kiadai. Sumpah beres geus sumpah mah nyana sumpah wallah make aturan-aturan Islam make wallah padahal mah nyana agama Nasrani tapi tetep make wallahi ngaran sumpah mah wallah urang mah sumpah teu make wallahi pan di Arab mah kam hala tasabah kam 50 real cek 50 real cek urang pan ditawar ku urang teh tuan biasa awewe mah pan kos gitu tuan 15 real wallah la eta da nyebut la bae make wallah nya mah demi Allah henteu geus kos kitu mah orang Arab bakal gitu. Wallah. Nek mere bae nek mere. Kam tah. Ada 50 real. Halas 30 real. Wallah, halas. Make halas wallah. Demi Allah los cek urang mah. Atuh make wallah teuing cek urang mah deuk los doang ge. Masyaallah atuh kitu bae urang Arab tiba heula lagi. Wallah make wallah bae tah. Ai di urang mah lain demi. Ye henteu demi bae mah.
bener imah henteu bener sih henteu demi geus atuh henteu mah ngan demi doangnya nama eta nya sia tadi demi naon demikian henteu terus di urang demi doang. Nah disumpah ku kanjeng Nabi beres tuma wujida jam di Makkah ai prakapanggih wadah tersebut di Mekah Pakola cek eta lalaki nu manggihan teh ibtanahu min tamimin wadin cek penjual kaula ieu nu mantak dijual menang meuli ti Tamim jeung Adai. Wah berarti baheula mah nyana teu ngaku bahwa nyana nyokot jasa kitu ayana cenah waktu keur disumpah mah Kangjeng Nabi disumpah Tamim jeung Adai mana bener kawasiatan muhun naon-naon barangna eta sakitu ayana apa aya nu disumputkeun teu aya apa aya anu dicokot teu aya sumpah siap saya siap sumpah sok sumpah wallahi abdi kawasiatan ku Kisami turunan ku seorang teman kaula turunan Kisam bahwa ieu barang-barang tita sampaikeun ka ahli warisna saki ayana demi Allah sakitu ayana geus bae beres. Tapi ternyata kapanggih di Mekah ayah barang tersebut ngelengit kapanggih begitu bebeja ditanya menang tisa menang meuli tisa ti Tamim jeung Ade berarti bohong baheula nya sumpah aya nu disumputkeun nu mendak turun deui ayat panuzilatil ayatus tsaniyah turun ayat anu kadua tain fa'in usirat ya tadi namun nyata-nyata bahwa manehanana teh berdosa yakni hianat terhadap sumpahna maka ngadegkeunlah dua saksi ti ahli waris tuluy kemudian faqama rajulani min auliya sahmi dua lalaki naik ti wali sahmi tidinya naik untuk mendakwakan sumpah tuh pahala apa sumpahnya na nyumpah di jero sumpahna bahwa sumpah lu pertama wahwa saksi lu pertama sumpahna telah mengkhianati ahli waris. Itulah memendak Pakoma Amrun ibnul As warajulun ahor dua lalaki dina Imam Tirmidzi mangariwayatkeuna hiji ngaranna Amr bin As nomor kedua lalaki sejen nu mandak manehanana siap nangtung lantaran nyana termasuk dulur ke Kisahmi pahala apa sumpah wa kana aqraba ilaih manehanana lah nu leuwih deukeut ka Kisahmi tapi riwayatin Farada fa'ausa ilaihima wa amarahuma ay balligha ma taraka ahlah falamma mata akhadha jam. Nailah aya dari riwayatna lain gitu Tamim dari begitu manehanana lila diberi hidayah ku Gusti Allah. Memang diberi hidayah langsung datang ke Kangjeng abdi besi kaburu maut cek Tamim dari hayang asup Islam ya Rasulullah cek Kanjeng hayang asup Islam langsung tadi syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah abdi ge sarua abdi embung tinggalin kepercayaan abdi salares maka Tuhan tetos lila kan kulantaran asa gengsi bae baja iman ka jelema anu hina ka jadi papan fakir miskin lain pedagang abdi ayeuna hayang masuk Islam geus asup Islam barali ka imah sanggeus barali ka imah datang deui ka Kangjeng aya naon Tamim abdi ayeuna rek nyarita kalakuan abdi keur waktu abdi beragama Nasrani salah sahijina baheula nu kungsi disumpah ku Gusti abdi dagang ka negeri Syam babarengan jeung seorang lelaki ti golongan Sahmi di jalan sebelum sampai ke Syam wafat memeh wafatna anjeunna wasiat kita nyampaikan barang-barang ternyata barang-barang tersebut ku abdi dicokot hiji barang nu termahal bentukna piala terbuat tina perak diukir ku emas wayana sakitu abdi mah bade nyerahkeun diri ka Gusti mangga bade kumaha-kumaha ge oh anjeun panggil ahli waris Sahmi. Setelah ahli waris Sahmi dipanggil ku Kangjeng Nabi iya Tamim jeung Ade telah masuk Islam dan mengaku bahwa dirina ketika manehanana menyampaikan tirkah menyampaikan wasiat terhadap keluarga nyana
aya anu disumputkeun kunyana ya ne hiji piala bener cek ahli warisna kayanya na baheula sumpah untuk menutupi dirina ku aya kitu deuk kumaha ayeuna cek keluargana tetap kami menuntut walaupun kumaha kami menuntut kami ieu hirup teh bergantung kana dagangan sedengkeun eta mahal hargana ku Kangjeng Nabi kitu disumpah bener ieu barang mana bener mana nyokot bener cek tamim dari bener cek keluargana ieu teh barang-barang anjeun bener nu kami dituntut ku Kangjeng Nabi kumaha anjeun tamim jeung ade siap ngaganti siap abdi siap jasa ngaganti kumaha ieu cara ngagantina kuduaan abdi saparo ieu saparo jabah heula malingna geduaan kemudian kami hasil lagi babagi duaan ku ari atuh ngagantina duaan mantep dasar ahli sorga mantak naon atuh ku ari dilaluhur mun ngararaku atuh eta turutan tamim dari tah ngaku masya Allah sakitu ge nya nama ti Kristen baheula asup Islam maju ngaraku beuh mun ku ari ngararaku ieu duit negara mun di aku dipaling geus kajen tah Soeharto mah geus teu aya nu aya bae atuh ku ari mun ngarasa ieu teu ngarasa tuh ulah jangke ge kanyahoan di akhirat engke sidang ke di akhirat oh pemimpin urang di sidang tuh pan itu nonggengna kakain cabahnya wow diberitakan kan ku malaikat ini adalah pemimpin RI menjabat sebagai ini adalah di MPR ini DPR pusat ini menteri ini gubernur ini RT lah RT tapi tetep bae nonggengna kakain cabah RT ge korupsi keneh bae RT sih naon dikorupsi ya pokoknya ayah bae lah pokoknya nangis eta teh pan didalah ku urang teh aduh itu bupati urang tuh keur di sidang tuh gubernur urang ibu itu menteri urang itu anu urang atuh urang ditinggal teh atuh rakyat nggih keban ditanya ku malaikat begitu di sidang teh geus aya tulisan nanti malaikat ditanya coba bangsa Indonesia yang hidup di zaman presiden siapa di heulana heran bangun sinis teh kitu teu kabere duit kajen kumaha ge budak ye betulkah ini pemimpin Anda korupsi waktu orang kabeh ditanya cek orang anu nyaho mah betul cek anu teu nyaho mah saya mah tidak tahu cek anu milu korupsi mah lah geus ulah diperpanjang malaikat kayaknya kabawa ieu nya geus muringis atuh meureun di kitab aing aya ieu bakalna ieu aduh engke pancak gubernur teh ini dana hibah 300 miliar telah dibagikan kepada 300 kiai di antaranya ada yang diberi Scoopy atuh geus aya tulisan-tulisanan atuh berjamaah kana neraka jahanam teh lah kos kitu mentak naon mun salaladar deh samaruk teh hirup terek di dunia doang lain isuk pageto nu beratna mah urang teh eueuh ku ari aya isuk eueuh deui di tengah-tengah aya ieulah seluruh amal perbuatan urang kudu dipertanggungjawabkeun ku urang teu bisa kuno saja dibere perwakilan malaikat raqib atid mamin qaulin illa ladaihi raqibun atid kabeh aya tulisanana teu bisa menghelak urang moal kebal isuk pageto urang dikubur memawa dokumen tulisan ti malaikat raqib jeung atid nu engke pada akhirna di mahsyar bakal disidang urang inget-inget ku urang teh inget-inget persidangan eta engke masyaallah mentak cakang yang Nabi aksiru min zikri hazimil ladzat lobakeun ku anjeun inget ka paeh aing mun paeh merenung coba di imah sakedeung mah kieu keur naon gaji aing ieu mikiran keur ngora kunaon emang lain kunaon pan sia ge ku aing dibawa keur memeh nikah dah suka ngomong kos kitu itu pan sia disedekkeun ku aing aja emang kumaha ku majikan
atuh sia teh kudu daek baheula eta dosa karah ji atuh kakak anu maksa atuh maksa ge mantak naon lamun ngomong mah doraka kitu pan sia saruana atuh pan getek sarua kula ge eta terus keur di Jakarta keur di Bandung komo keur di luar negeri inget-inget aya kabeh mangkana Masya Allah karim aju kudu kumaha teu kumaha urang ngaji teh jangan nyahokeun kos kitu mun hayang salamet ge atuh tobat aju ku tobat beres ku tobat eueuh nanaonan ku tobat mah urang tobat bebeneran Gusti abdi keur ngora keur bujang abdi geus kawin abdi di Jakarta nyaho sorangan Gusti jahari teh atuh pertempuran anu sengit di Jakarta persaingan anu sengit abdi teh asup ka limbah hitam hari teh ka limbah hitam loh ilu mabok teh zina judi ayeuna abdi sadar Gusti embung abdi mah sadar teh lain teu mampu embung we horeng dosa hampura Gusti tunggal peuting hampura mata abdi hampura Gusti ceuli abdi hampura bebeneran Gusti abdi mah moal balik deui kanu koskara itu boro-boro keur teu boga keur bogana ge abdi mah horenganan eta teh neraka Gusti abdi sieun ka neraka Gusti abdi hayang salamet Gusti abdi madeg ngaji abdi madeg salat dideuleuh ku urang tingkahna Allah paneuleukeun bener tante sia tobatna ternyata bener kanyahoan bener lah kumaha dijigireun imahna aya nu nanggap orkes nyana panghareupan cak Allah sia kabarit tangka aing astagfirullah pan atuh ku ari ieu si ting-ting ku sia di deuketan bohong mana teh Allah teh jadi teman tobat nata tapi lamun kieu mah begitu dar aya tanggapan koskara itu menghindar aing mah ka mushola di mushola bae bari ngintip ya sarua kele atuh ente we geus beneran ieu geus di imah bae atawa di mushola gitu hajir ka mana mushola lah ngeunaon teu lah gandeng dinya mah orkes beuh kada kuari bae cak di mana ngeh cobat aing isin aing ka pangeran beneran ka bener geus moal aing mah ulah di pikiran pokona mah geus malam ieu mah moal we malai di imah aing di ka mushola atuh geus atuh kos kitu mah orang ge marangda ada tuh di imah na alpa percaya jasa ka nyahoan anak haji aya teh si baju aya nu karonengan bareureum nu nah eta bareureum ieu mah gincu ja kamu sholat bebeneran tobat nyaan Allah maha uninga eueuh naon nu baheula mabok nu baheula zina geus eueuh insyaallah asal beneran entek urang ngaji ge supaya nyaho jalan baheula aya jelema muznib dia kemudian tukang ngabohong tukang mabok tukang zina aya praktek ngimpi barang ngimpi teh ya ieu bobogaan keluar orai dina impianana teh manjangan ngabeulit ka awak dina impianana barang geus itu nangoh we di hareupeunana di beungeutna dina impian teh eplak teh calangap si orai barang calangap keluar seuneu ngagebos ka nyana buat atuh hideung awak digebos ku orai cirinya nyana teh berupaya keluar ti orai terus lumpat begitu lumpat udah ngimpi caknya ti hari teh rada berubah beungeutna terus ieu kakarak ngimpi sakitu nyerina aing digebos ku seuneu datang ka geheng dina impianna geheng kos areng sakitu ngimpi gara rasakeun nyerina gurat batunyana ti ayeuna Gusti abdi moal balik deui ka mabok abdi moal balik deui ka zina moal balik deui abdi ka ngabohong abdi mandek ninggalkeun lembur Gusti abdi dek ibadah neangan nu nuduhkeun ka abdi berangkatnya langsung ngaji ibadah 12 tahun teu pernah ngomong jeung jelema jeung Allah bae Allah kapanggih lah ku Imam Syibli di Baghdad
Syibli teh waliullah. Eta jelema kapanggihna nyanggeus kuru di samping kuru rawa-grewik, di samping rawa-grewik cicingna di luhureun kuburan bae. Kadang-kadang tanah kuburan dikieu-kieukeun ka pipina kumanehanana. Tapi kunyam ke nyom bae ye sungutna teh kunyam ke matana ka luhur ka handap ka luhur ka langit ka luhur ka handap. Seakan-akan geus teu maelu ka alam sekitarna. Jeung jelema geus pepegatan kitu jeung kitu bae. Cak Imam Syibli teh wah ieu asana lain deui jelema di deukeutan begitu di jero hate dekat-dekatan nyana lompat ya dituturkeun cek Imam Syibli ka mana ieu bari ngadoa ka Gusti Allah Gusti abdi bayang jelas eta teh saha nu sabenerna ayeuna kapanggih nyana nanya make bahasa anu lemah lembut ngan teu daekeun ngajawab tapi barang make sumpah mah wallah billah tallah Imam Syibli nya abdi hayang terang nu sabenerna Allah nya ngajawab nangan Allah doang aya eta anjeun ruwa-greuwi kunaon mencarak bahasa urang mah ulah ieu geus pepegatan jeung dunia-dunia nu mentak di ruwa-greuwi eta mah ge baju tambal tepil geus pepegatan jeung kalazatan pakaian ari eta maneh dula-deuleuk ka luhur bae naon ingat kanu maha agung bae Allah nu nyieun langit bumi katut eusin dunia jeung akhirat buatanana eta kunyam ka jom bae naon abdi eueuh deui nu dibahasakeun iwal tingan Allah 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 kuari maneh hayang naon hayang gapanggih teh jeung Allah bae teh hayang gapanggih jeung sasa cek Imam Syibli kan wali buktikeun lamun anjeun bener-bener hayang gapanggih jeung Allah sok buktikeun langsung perem meratap ya Allah perasaannya nangis kapanggih jeung Allah golepak pae oh tuh dioyak-oyak ku Imam Syibli pae ya ieu mah wih atuh geus pae deh kumaha komunikasina ya akhirnya nyana lompat Imam Syibli ka lembur tulungan kunaon atuh aya mait keur diajak ngobrol pae ayo coba ka ditu teang ka dieu eueuh cek dia man sabakoni saja jelema nu niheulaan ka abdi dibawa ka mana jeung ka mana ieu coba maneh ka ditu teangan gade ditu pas Imam Syibli keur ka belah ditu aya ya Syibli hei Syibli ieu mah teu kudu diteangan eueuh nu ngurusan tama mayit ilal malaikat mata wallahu ilal malaikat eueuh nu ngurusan kecuali malaikat cek Imam Syibli kok diurusan ku malaikat eta maka kasih kaula cek Gusti Allah pal bisa kos kitu kumaha mimitina awalna manehanana jelema mudnib jelema tukang zina tukang berdosa tukang mabok kabelah dia ngimpi nyana diberi impian ku kaula seperti eta teh can sabaraha sabenerna mah impian siksa model kitu teh kidinya nyana tobat ka aing tadarwal khusu isna asyara sana 12 tahun ku aing geus dihampura cek ada geus seunna naon nya mah geus disayagikeun di sorga aing ta eta teh pan teu dijilid teu dihad Allah mah maha kawasa urusan fikih urusan hakikat engke lain deui urang mah sebagai negara ngurusan fikih mun aya nu maling potong mun aya nu zina had mun aya nu ngabunuh bunuh deui eta mah wajib diperlakukan hukum di negara eta pikih urusan hakikat mah loba jelema nu mabok teu dihad loba jelema nu zina teu dihad dihampura ku Gusti Allah eta mah urusan Gusti Allah tama ngan urang lamun jadi kepala negara atawa laji alat negara teu ngalakukeun eta doraka urusan urang anu boga dosa urusan urang jeung Gusti Allah bae mantap kayak geus aya ditobatan gua setiap di keur ngora mah aduh pemajikan emang keur ngora kunaon cimplong itu kayak keneh di kamar paneh mau di kamar manakeun moal jeung paparanti cenah tobat aing mah neuleuh cimplong resep tobat pepiceun atuh belum lah geus kolot ku ari mah tobat teh mun urang sering main gaple piceun belum gampang meuli deui anyar mun boga remi piceun cimplong piceun sagala rupa urusan sarana itu maksiat piceun mun nyaan mah deuk tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala piceun
kamar aduh keris jalo bayi segala peso beber ngora iya waduh hurupan ku 40-an make beber iya waduh yang menang melina ge mahal iya waduh amben pohara ya amben aing ngajawara teh iya barang aing ngaji cilongo koreng nu kieu teh bahaya ngamusrikeun ieu aduh bahaya geus ulah sok dipandian eta peso segala golok tutup bungkus kabeh gali kurang kubur cek geus cek pamajikan aku naon dikubur ka nah gesan geus kena jadi tanah ka ditu atuh jual bae sia mah jual malulu nyasarkeun lain kitu galikeun kongkorong lumayan gua 500.000 kalau segeram ka sugan geus ulah make jual-jual icat geus aing mah geusan tanda saksian ku sia tah ge dihareupeun aing dihareupeun Gusti Allah bahwa aing geusan urusan-urusan kos kitu geus aing mah ka Allah bae geus mantep geus kolot pembandingan kos kitu piceuna segala gelang bahar segalana ieu mah kolot gelang bahar cincin eta geus rapihan lamun endek make sakadar sudah bae sudah Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi gosok make ieu disesuaikeun urangna leutik deui urangna setengah sedang deui urang gede deui make cincin teh pan aya nu kuru teh gede eta teh seimbang cek Fatul Muin ge salah teh kudu disesuaikeun leutik deui sedang mun ngarasunah bae eta teu masalah geus ngan ulah aya kepercayaan lempengkeun ieu urang ngaji teh supaya lempeng saya peso kuning geus piceun bangsa golok-golok piceun peso combong alam geus teu monggo situ beber piceun geus segala gitu geus ka Allah bae geus mantep jasa Allah Maha Uning Masya Allah beda ka haji ku cek nu di imahna teh kunaon asana bager ka kula atuh ya masuk aju bae kabageura kunaon emang atuh kula nyokot duit di kantong ka haji jatuhna naon di geus sababaraha poe emas ieu deuleu emas korek emas dijual sugan teh bager bener bae atuh ieu mah nyokot ka karage 500.000 maling korek emasna mah 10 gram aduh ulah bomong geusan kuari mah tobat sing lempeng beresan diri orang ka Allah keun geus mata di ka Allah keun ceuli di ka Allah keun irung di ka Allah keun sungut di ka Allah keun beuteung di ka Allah disejak urang Gusti hirup abdi zahiran wa batinan di ka Gusti keun maksud di ka Gusti keun neangan ridho Gusti ku cara nuturkeun parentah Gusti ngajauhan larangan Gusti geus mantep jasa geus lah nu kolot mah geus kitu bae geus ulah asa-asa segala kakarawang deui segala naon ya kitu-kitu keneh geus cenah ieu ngabeakeun itu hancaan segala hantu mah anggeus nah Poe Minggu ngaji urang bukan sargep kolot poe Minggu ngaji masyaallah sanajan hujan berangkat bae panteu ji urang ngaji pan hujan daripada imah dicarekan mun di imah ingan mengen ngaji orengan nyilib ngaji ge sarua bae balak jasa nu di imah kokoprak geus beak 3 ku ditu kotok baru dikokoprokan aing deh mendingan ngaji aing tos ngaji ge ieu deuk balik ka mana puyeng aing ge ieu sugan teh hujan ngaji bener orenganan nyilib itu binte cenah beneran tuh tanpa pamrih geus hujan panas dicoba ku Gusti Allah ayo istiqomah ngaranna zalika adna tah eta hukum nu tadi disebutkeun ngabalikeun saksi kawarasan nu tadi nama saksi nyaksian wasiat anu dibenerkeun ku Kangjeng Nabi lantaran memang manehanana sumpah tapi ternyata kekuatan ahli waris teh lebih unggul maka dibalikeun saksi tersebut teh ka saksi-saksi keluarga zalika hukum tersebut tina ngabalikeun sumpah ka para ahli waris adna eta leuwih ngadeketkeun ilayatu kana yen ngalaksanakeun para saksi atau para nu kawasiatan bisyadati kana saksina lawajah kana zatna hartina kena sabener-benerna sautuhna saksi
jaksian datang ke mana nuku manehanana ia ditanggung jawab min gue ditaripin wala hianatin tambah ya rubah-rubah jeung aya hianat atawa aqrabu ila yakhafu ngadeketkeun kana yen nya sararieun antara daiman badai manihim kana ibalikeun na sumpah sabada sumpah maranehanana geus ayana sumpah ti keluarga eta motifna dua nomor kahiji supaya nyana sadar bahwa nyana nyaksian baheula teh benar-benar salah atau manehanana supaya sieun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ku dibalikeun saksi nu tadina nyana nu sumpah wari sak sumpah keluarga wattaqullah lantaran engke lamun benar-benar keluarga daek nyaksian engke na bakal ka memeleh kanyahoan kasalahanana paya tadihuna lamun geus kanyahoan ge di memeleh manehanana katempuhan nu mantak awas hiji ulah bohong dua singsieun ka Allah wattaqullah bitarkil khianat wal kid tilu wasma'u dengekeun ku maranehan maraneh kabeh naon nu diparentah kalawan ngadenge simaa qabul terima dengan hati yang lapang. Urang sering ngadengekeun ngaji ngan didengekeun doang asup celik katuhu keluar celik kenca eta mah lain simaa qabulin ngaran geus dicaritakeun ieu ku kiai teh bahwa kredit teh haram ditenge ku urang asup ka celik katu keluar celik kenca eta lain simaa qabul berarti teu sieun ka Allah sing sieun ka Allah dengekeun simaa qabulin lantaran wallahu la yahdil qaumal fasikin Allah moal mere pituduh Allah moal nuduhkeun moal mere hidayah ka jelema ka kaum anu pararase kabeh nu kaluar tina taat ka Gusti Allah jelema nyaho tapi teu make kaluar tina aturan Gusti Allah pasek karana moal dibere hidayah ku Gusti Allah ngadenge bahwa mabok teh haram mabok bae Allah moal mere pituduh ka jelema pasek ngadenge zina teh haram tapi terus bae Allah moal mere pituduh ka jelema kos kitu ngadenge judi teh haram tapi nyana terus bae Allah moal mere pituduh ka jelema kitu ngadenge kredit teh haram tapi terus bae Allah moal mere pituduh ka jelema kos karitu nah ieu tinggal urang na bae moal kebal urang bakal maot di sidang mandak wattaqullah wasma'u jelema taat ka Allah teh takwa ka Allah kadeuleuan ku urang ku geraknya datang ka mana takwana delekeun kasieuna dele kurang mun pejabat kumahanyana ngalaksanakeun di jero jabatanana mun nyana ahli ekonomi dagangna jeung usahana kumaha jak kadeuleuan jelema takwa jeung teu takwa mah boro-boro eta kiai katakwaanana ge kadeuleuan datang ka mana nyana katakwaan ka kiaianana ngawarung nyana datang ka mana katakwaan ngawarungna dan lain sebagainya selalu kadeuleu bae di mana mamang ieu abdi mah cenah digawe di mana di pabrik deleukeun digaweuna kanyawan takwana jadi takwa teh bakal zahir batin ge bakal kadeuleu pan takwa mah dukungan zahir di jero sieun ka Gusti Allah kasieun nyana ka Gusti Allah kadeuleu ku gerak-geraknya nu mantap wattaqullah wasma'u wallahu la yahdil qaumal fasikin mudah-mudahan urang kabehan dibere daek taat ka Gusti Allah dibere sieun ka Gusti Allah dibere nurut ka Gusti Allah ulah diantengkeun dina salah ka Gusti Allah sehingga urang kaluar tina kelompok fasikin urang kaluar tina kelompok jelema nu maksiat terakhir orang mudah-mudahan diberi hidayah ku Gusti Allah sehingga kasalahan-kasalahan orang dihampura ku Gusti Allah aya dina kelompok ridho Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran al-Fatihah.